Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Cek manggali eta awewe anu memang salah sahiji warga eta kampung teh datang nyamperkeun ka lebah tempatna manggali jeung si Dugul. Sanggeus deukeut eta awewe teh terus nyarita sorana ngirung basana teu kaharti. Eng ngahana engkeung nelelel. Hanap injila woni antelelel. Manggali jeung si Dugul silih reret lantaran memang teu ngarti kana caritanana eta awewe setengah siluman. Manggali nu leuwih tela nyarita. Ahai, ari kamu teh ngomong apa sih? Sambil ulah leel telel. Begitu lagi ngomongnya tidak keharti, menjadikan sama sekali tidak keharti sama saya mah ini teh. Masa kamu tidak bisa ngomong yang benar dan keharti sama saya? Jadi kalau tidak keharti bagaimana saya bisa kumaha jawab kalau bahasanya cuma telelel. Saya mah nggak mengerti nyai. Eta awewe setengah siluman teh nyarita deui. Nang ngelet belakang telelel. Ya model mujul bodok ni tolok elelel. Alah, hai, nyai mah menjadikan pada cara mengomong yang tidak paruguh atuh yang kahati atuh nyai supaya saya bisa menjawabnya. Saya tidak mengertos sama apa yang diomongin samanya itu. Omongan menjadikan bingung kepada sayanya nyai. Mau membalas ngomong apa? Dan nyai ngomongnya cuma begini liar. Bingung juga karena sama-sama tidak mengertos apa yang saya omongin kan. Bukan begitu nyai. Dina kayaan kerek itu. Datang lalaki nu pangawakanana ngeusi barang geus deukeut harita ngabagikeun paneuteupna. Bari terus nyarita sorana ngirung tapi caritana kaharti. Mana nih tuaan unu nyaho? Iwadi aing anu mihnya nyalina nyengaldi mahya manusia. Ngaran aing si balakatuk balakatuk. Anu mimpin dia kampung Karoban. Balikna maraneh duaan sahangaran di mana ngasal. Yang naon maksud tujuan pangdadatang ka di kampung Karoban. Anu talaka sabaku jalma. Haso kaya ganjang jawab. Anu tadi tanyakeun ku aing. My name is Gali Surali, you know. Ayam ini jawara idaman yang disukai kaum wanita. Dan ini dulur aku namanya Dugul Samsudin. Jadi maksud dan tujuan menjuju ke sini teh, ya. Saya berdua cuma hayang menulungan Jakawanara yang sudah dibawa sama Tronggono muridnya Nyai Putri Karoban.
tindakan yang dilakukan sama Trenggono yang membawa menggubuk Jakawanara secara paksa itu bisa dibilang apa? Bisa bilang satu tindakan kejahatan. Jadi untuk itu kami berdua akan menyinghareupan, ya, berusaha apapun yang akan karanapan sehubungan dengan menulungan Jakawanara. Pokoknya kami siap menghadapinya. Terakhir begitu, saudaraku Balakatuktak Balakatungtung, semoga omongan saya ini bisa dimertos. You know, si Dugul anu tita tadi cicing milu nyalita. Dah bang, dah. Hampura ya uing deh. Duh, Bang Gali seorang jadi ngegelian dia. Gak apa-apa. Tapi kadang sok sono make sora baheula. Ya, kalau kali-kali mah gak apa-apa lah. Ya sora ni asa teh saimbang jeung awak. Loba awak leutik sora badak teu naon. Sok beka hati. Kena naon? Itu teh sok sora geus bisa badak gue. Ya, boleh lah. Wing delek nanyakeun eta oge lamun Balakatuktak Balakatuk itu teu kaberatan gitu. Jadi Balakatuk Balakatuk wing teh lain rek nyengserikeun. Tapi sakanya wing ieu mah Balakatuk teh wargi cumi-cumi anu sok dipasak dijadikeun dengan sangu. Tapi keringan dia mah Balakatuktak dipake ngaran. Ari ieu si nyai teh saha ngaran Balakatuktak Balakatuktak Balakatuk ngareret ka awewe anu tadi nyarita ka Manggali teh jeung ka si Dugul. Geus kitu Balakatuktak Balakatuk ngareret ka si Dugul bari terus nyarita. Jadi kieu. Nah, nya. Alah. Iya. Suruh gue. Ngaran kuring ya. Memang Balakatuk. Memang kuring masih sadulu jeung cumi-cumi. Tapi kuring ti kula warga Balakatuk. Nu dipihormat ku Balakatuk. Balakatuk sajena gitu. Dah jalus ya awewe teh pamajikan aing Dugul. Bisi maneh hayang nyaho ngaranna teh Tung Teng. Sarwa sabangsa jeung aing. Jadi mun aing keur bareng jeung pamajikan disebutna teh Balakatuk Balakatuk Tung Teng. Naon maneh ngalah ka sula seurik itu Gali siga anu teu percaya. Jeung mineng ngareretan ka majikan aing sia. Siga anu geus nyaho ieu pamajikan aing teh numpang gelisna di bangsa aing mah jeung di kampung Karoban. Jadi ini teh Nyai Tung Teng pamajikan Balakatuk teh. Ternyata di sini teh merupakan yang paling cantiknya. Aduh, sudah beginilah keadaannya. Bagaimana kumahanya awewe yang paling goreng patutna. Alah, tapi ya sudahlah, namanya juga saya lama beda-beda kan. Lagi pula itu tidak penting dan jadi masalah. Penting nama begini saudara Balakatuk, kalau bisa gitunya, tolong tepungkan jeung panggilkeun aku berdua ini ke Trenggono ya, dengan Trenggono yang sudah menggubuk dulur aku yaitu Jakawanara teh.
Karena naon yang sudah dilakukan ku Trenggono itu merupakan tindakan kejahatan yang harus dilawan sama aku. Ahai. Ya jadi sekarang mah tidak usah kaleken dan juga nggak usah banyak omong ya, maka jangan nyelu segala rupa lah. Pokoknya mah tolong dengan segera bawa aku berdua ini untuk menepungan si Trenggono. Gitu tah balakatuk kan bela kerudud-udud mah aya tenang gitunya. Sok yang udud naon ya. Pangbalikeun ku dieu asal duit heula. Balakutak balakatuk nitah init ka nu jadi pamajikanana. Nyaeta tung teng langsung ini tinggal ke tempat-tempatan. Sedengkeun balakutak balaketuk mundur 2 lengkah baitus nyarita deui. Mane montong asa gagah galih nulari. Anu ngaran Trenggono jeung Nyai Putih Karoban teh dulungan aing goblok. Yeuh dengikeun ku jajawil maneh duaan. Sakabeh warga kampung Karoban nu dipimpin ku aing anu jumlahna aya 50 urang ngabehalana pada manut bela doleh satya ka Nyai Putih Karoban. Jadi maneh duaan teu bisa gampang kitu bae pangih jeung Raden Trenggono murid tunggalna Nyai Putih Karoban. Kumaha ka hati ku maneh duaan? Manggali ngaret ka si Dugul nu diret ngarti saterusna si Dugul neuteup ka balakutak balaketuk balitus nyarita. Yala wagi yala wing macan ngarti ye balakutak balaketuk. Naon sababna make teu bisa gampang kitu bae panggih jeung Raden Trenggono. Padahal wing duaan teh dulurna jakawanana sanes. Jadi pokona mah gancang panggihkeun wing duaan jeung Trenggono. Kitu dah balakutak balaketuk. Balakutak balaketuk langsung kasinggung ngadenge caitan ti si Dugul teh. Harita beungeut langsung jadi beureum balitus nyarita. Urang ajar sia ini. Namun gak pisan kasopanan puasat. Maneh duaan salua jeung maksya-sya. Sata marentah gaing. Maneh duaan kudu ngarti deuleu. Lamun keukeuh hayang wae panggih jeung Raden Trenggono kudu talung heula jeung aing. Kurang ajar. Lamun aing geus dilumuhkeun kakarek maneh duaan bisa dipanggihkeun jeung Raden Trenggono. Kumaha ka hati gali Sulari oge maneh Dugul Saprudin. Manggali ngerenge seuli bari tulis nyarita. Hai. Alah, aku menjadikan mengertos balakutak balaketuk. Jadi menurut kamu mah sudah menjadikan kacinekan bahwa syarat agar supaya dapat menepungan panggihan dengan Trenggono teh harus dengan cara gelutarung gitu. Harus sparring dulu begitu. Serta harus kudu mengelehkan dulu gitu. Memangnya itu salah katang tuan teh menjadikan sudah tidak bisa dirubah deui. Balakutak balaketuk, balakutak balaketuk. Sikap jeung caritanana jadi leuwih tegas. Anu geus diputuskeun ku aing goblok. Moal bisa dirubah ayeuna. Kali tinggal rek kumaha maraneh duaan we. Rek maju saurang atawa babarengan usi balakutak balaketuk bakal dising harupat. Sabab keur aing wani tarung tepikeun kapaehan demi bela satya kanu jadi dunungan. Hasuk gedatang tukeun ku maneh duaan saha nu rek leuwih jeula rek kalawanan aing.
bisi marane hayang ngahuruf ge keur aing mah teu masalah. Alah, ieu balakatak bala belentuk. Kudu parpasi pisan wajang duga nah teu kuat teu nya. Aya we sesekelan deui mah. Tenang santai saja kawan, ya my friend. Bari lagi siapa yang maju bertarung mengayunan kahayang kamu? Ih, GR kamu mah. Urusan yang kayak begitu mah itu urusan dulur aku, Dugul Surugul yang akan memberi kepastian. Jadi sebelum gelut bertarung, aku akan pastikan dulu apakah benar Jakawana sekarang ada di tempat cicingnya Nyai Putih Karoban yang disebutkan oleh kamu tadi, kawan. Hah? Hai. Jadi begitu ya, kawan. Jangan sampai menjadikan kita merebutkan paisan kosong. Jadi sekarang mah aku meminta kepada kamu untuk dengan segera menjelaskan apakah benar Jakawana ada di gogobrognya Nyai Putih Karoban atau tidak? Coba dijawab dong. Benar. Oh gitu, benar. Aing neuleuh langsung ku panon aing sorangan. Si Jakawana dina Jeriman Nusawanara geus aya di tempat padumukanna Nyai Putih Karoban. Ku aing eta pananya maneh geus dijawab gali. Tadi si Gali geus ngomong nu rek bakal mereka putusan saha-sahana rek talung mah cenah Mang Dugul Surugul. Kemaya gua ya. Yala lawang, yala. We ngarti kana caitaan didinya balakutak balaketuk. Jadi ari ngeunaan saha nu bakal maju tarung mah tang tunage uing ieu nu bakal tarung ngayunan kahayang didinya mah balaketuk balakutak. Geunaan eleh jeung weunang mah kari kumaha engke sanes. Jadi urang buktikeun we kemampuan diri masing-masing. Kitu tah balakutak. Ahai, sekarang sudah menjadikan adanya kepastian ini ya, bahwa yang akan mengayunan kahayang kamu itu untuk gelut atau tarung adalah dulur aku, Dugul Surugul. Tapi harus kudu inget dong sama kamu balakutak, janganlah kamu menjadikan ingkar janji. Setelah kamu dirubuhkan, ternyata kamu tidak daek menepungkan aku berdua dengan Tengkono. Nah, si yang orang bodol itu tuh, si Adhadol. Jadi aku sekarang mah, ya kamu harus berjanji dulu sama aku, balakutak ya. Balakutak, balaketuk. Langsung hari tengah jawab, sekaligus ngajak tarung di tempat anu lega. Kesalahan si gana mah diajakan we ngobrol. Aing malek ingkar janji. Untuk bikin gak bisa dirubuhkan ku si Dugul. Waing basi ditepungkan jeung Raden Trenggono. Tapi mun aing anu unggul, mangka maneh nuaan kudu ngabdikeun diri ka Nyai Putih Karoban. Lamun maneh duaan ngabangkang kana caitaan jeung parentahna Nyai Putih Karoban, mangka ku kakuatan ilmuna maraneh duaan teh bakal dikutuk jadi batu. Tapi sigana mah ningali potongan bebenguk, kaya maneh duaan dikutuk jadi batu mah alus deui euy. Pantes maraneh duaan dikutuk jadi tumila atawa jubleg. Sabalikna lamun aing ingkar janji, baik bawa pamajikan aing tung teng keur maraneh duaan. Ayo dinu lega sia talungna Dugul Surugul. Jorelat sulung balakutak muruh ka tempat anu lega. Dugul Surugul nuturkeun jeri melawan. Jorelat sulung salegedeg.
Dua jirim pada mancu kentang tunganana. Srog. Balakutak leuwih teu heula ngawangun pasangan bari neuteup seukeut ka Silugur terus nyarita. Asok sia Dalung. Dalung jeung aing dugul Silugur. Katokeun sakabeh ilmu jampe pamake aji pangarti nu dipiboga ku maneh. Muktikeun kamampuan maneh sangkan mampu ngarumuhkeun aing si Balakutak Balaketuk. Hadu mimpin manusia satengah siluman warga kampung Karoban. Asok kada maju narajang dugul Silugur. Lain ngasaukur ngagelang-gelang sirah maneh teh heuh. Harga ni saeutik anu dilawan atuh. Rek tarung teh sia koplok. Dada bang sia dayana. Tenang we atuh. Santai Balakutak. Teu kudu lulusuhan tarungna. Keun we da kangaranan tarung mah geus biasa nu jelas mah uing mah mami heulaan maju narajang. Sanes. Sabab anu nangtang tarung teh apa didinya sanes? Aduh, manggali. Kumajang Lugul. Asa deungeula euy solat teh di kawas kolot. Ya, cuma telangkung lah pada solat kebaya lagu Lugul kumaha. Tapi dah ngeunah kayak gitu be siga kolot. Ya makanya enggak apa-apa lah. Ari ngeunahna mah solat kuas baheula. Nya cuma telangkung lah. Ya, gitu. Cang Lugul mah ada gelut lebeg jeung heuli sakalupa. Terserah lah mau pakai surah apa silakan. Gitu. Kuing ngamuami heulaan maju narajang dah ah. Sabab unang tang talung teh apa didinya Janis. Jadi Balakutak anu maju narajang. Apaan gitu dina ieu gelut mah. Tah kesanohnya lu jual gua beli. Ya kina laon. Aing anu bakal maju narajang sakurang ajar. Aing bakal dimukikeun kamampuan ilmu silat alas Karoban. Anu bakal mampu ngarubuhkeun untuk lawan. Urang mimitian Lugul, urang mimitian gelutna euy. Tadah simpan yang aing. Surelat. Balakutak maju narajang. Sok sanajan teu ngagunakeun pakarang, tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan, angin sameran panarajangna cukup kuat nebak kana badan lawan. Sedangkan si Lugul harita katingali teu nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokna dua kekuatan talaga lapisan anu ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok hiup. Tegas. Dari deug. Balakutak harita katingali ngadalig deuk kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun si Lugul rada ngajari jeung ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancuhkeun di tangtunganana. Balakutak kageteun oge sabab balukar tina bantrokan kakuatan talaga lapisan manehna kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun si Lugul ge rada kageteun sabab manehna ge ngajarig jeung ka tukang padahal kayaan dirina dibarengan ku kakuatan meh tuah kasakten kalung wasi kuning. Srog. Balakutak kawangun di pasangan musrikeun panentupna ka si Lugul baritus carita. Lugul. Ngakuatan jalaga lapisan maneh cukup hebat euy. Tapi aing muarek karasa sentar deuleu. Kalah ka kumaha oge aing anu bakal unggul. Jadi aing rasakeun ni panajang aing.
jurelat culung balakutak maju dina rajang kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Tapi si Dugul ge teu kapalingan gerak. Harita laingan saukur ngabandung panarajang nuju lawan wungkul. Tapi si Dugul ngalakukeun panarajang balasan. Satsokyuk deges. Gese waktu sababaraha detik. Tisanggeusna ngabandung panarajang lawan, harita si Dugul ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dadu lawan. Satsukyuk deh aduh dalaing kenging. Lalaing gabelangan anjing adaw balakutak ngagerunahan ka nyeri bari ngadaligdeug munul sababalengkah ka tukang. Tapi balakutak gancang ngajaga kasaimbangan badana terus gancang mancukeun di tangtunganana. Si Dugul marhatikeun nuju lawan harita terus nyarita sorana sakapeung sok robah dina sora aslina. Dada ramang sadayana ampun balakutak wing geus mereka nyeri apa ndak irahan memang gitu ari tarung masenis. Tapi balakutak pasti hayang ngabales kayaknya tapi tong ayeuna